Wah, gede tanaga nu beye gede euy. Cicing. Tadi ge pan kieu heula kaula. Wajar da gelut. Dibere bunga heula ku kaula. Awas ya. Lajeng ieu Arasoma ngahaturanan deui ajian Sandra Birawa. Iya inggih. Dihaturanan lingis Sandra Birawa. Aya naon deui ieu teh? Hiji deui teu ngeuleun teh tu anu ngaran Pandu Dewanata. Mana tuh? Mangga cenah ka dieu we. Da moal aya anu ningalieun ka kaula saha bae lintang ti salira. Panda ka dieu. Datan nira tangga demang. Datan nira tangga demang. Pakulingan tega lara tega pati tega ayeuna keneh ku kaula bakal digebug ansur sia bade ansurna bade henteuna da kaula kadunya teh teu karep kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan rahmat anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan izin anjeuna mangga teh teuing kaula teu gaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan sadayana ge nu anjeuna asa kaula aya dina kodrat irodat anjeunna dina mangsa mulang mangga teh teuing. Syukur hutang pati bayar pati hutang wirang bae ladenan kurang ajar. Pena stiker sayang tumampara. Ieu inggih. Jelaran Panu Dewanata mah jamana bersih hatena. Ieu Sandra Birawa teu mampu ngalawan manusia model kitu ieu paneungeul akhirna malik ka ieu Arasoma yang ngajar hidup Panu, hidup, ya. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Aduh, nubat, nuhun tah sia. Aduh, karasa. Tah jelema beye teh keuyeub teh tah rasakeun keuyeub apu teh ka ilmu batur teh ngahampa susling gede tangkurak sling nganggap enteng nganggap rendah aduh ampun teh di kumaha tadi kan nah teh di kumaha jungkel perjanten nyaan sepot kau lagi kaget upami kaget nya abdi teh di sisi teh meuleuh menyan teh maneh meuleuh menyan sumuhun ulah sareng belum jagong bade jagong mana panitia hatuni aya leuwih anjeun Pandu
manehna mah tadi neungeul ieu mah teu diteungeul ujung-ujung serangan ditiup wanyeun teu rumaos dunungan abdi masih tara sombong percaya kumaha aduh sadaya-daya kaula leuleus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan kaula nu ampun teuing